Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Bahasa nyarita gitu nah si kabaya Cina nyawan. Henteu. Rek naon atuh nuturkeun Sumi. Dadakuna merek neangan sepatu omeanan. Tapi teu percaya da bahasa Sumi keluar manehna ge geus kaluar deui eta teh. Pokona di mana aya Sumi, manehna terus nenjokeun. Nu matak terek ngaudang kepanasaran kumaha nanyoreng ka pola eta dua jelemanya. Sum. Tinggal dua handai nu kudu ditepungan ku urang teh. Jaka. Saha? Hiji Nyi Karsi, dua Garnida tunangan Kirana. Geus menang keterangan ti duaan gawat pasraheun ka polisi. Lain garap-garapeun wartawan ka ditu mah. Bisi cilaka sia. Urang mere informasi ka polisi. Enya. Siga mata-mata geuning. Geus lah. Tolo bagaya ka ditu mah. Sararieun. Mitra kaum dangu. Jaka terus ngopi eta oge sanggeus sabaraha kali ditawaran. Ari Sumi atawa Suminare teh kajero heula cenah rek pupulih ka kolotna yen rek indit jeung Jaka. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu peuting harita teh alam cangra ongkoh kakarak asup pisan beurang kaganti ku peuting. Jelema nu liwat oge lolobana mah kakarak tas marandi saleger keneh. Sumi atawa Suminar waratawati teh ngajakan Jaka harita keneh ngajogjog ka imah Nyi Karsi. Lantaran cenah lamun diisukeun bisi kaburu elat. Bisi Nyi Karsi kaburu balik ka lemburna. Di lebah mana batu nunggalna, Sum? Dalaga atuh batu nunggal teh. Lah, salagana oge desa batu nunggal atuh. Manya tepi kata kasungsi ku mobil. Tembal Sumi. Jaka telemek deui jongjon nyakal setir. Henteu kaasup kampung desa batu nunggal teh. Da geus rame. Imah-imah oge geus alandegreng. Lamun dibandingkeun leuwih loba nu agrengna batan nu bututna. Pangaruh kota geus mimiti nyerep. Katara dina barang pake barudak ngurana oge geus meh nyaruaan urang dayeuh. Cara urang daerah Buah Batu, Bojong Soang, tepi ka jalan Dago weh. Atuh nu dipapantes rek hese teh tetelan teu. Da Sumi terus nyusud keterangan teh ti kepala desana. Apaleun yen aya nu ngaran Nyi Karsih jeung lanceukna Jangkarsa. Cenah nyiruruk di imah pamana Pak Abdul Kohar, tukang samak jeung figura potret. Oisannya nama arang katuwengi we atuh. Da siang masuk ngiringi calon sareng rakana eta teh. Kin dijajab kubun anak. Cek Palurah someah nakar. Atuh akhirna manungguan heula di imah Palurah sakedeung. Geus rada peuting karak miang. Hadena sifat someah jeung akuanana Palurah masih napel keneh. Bubuhan urang lembur, najan kebudayaan kota geus mimiti sumerep ka urang dinya. Mitra nu majar deukeut teh horeng jauh cek Jaka mah. Da eta we suku oge kuat kanyeri. Mobil kapaksa dipihapekeun di imah Palurah lantaran Nyi Karsih cicingna teh di imah nu pateteep teu bisa asup mobil. Anak Palurah nganterkeun tepi ka panto imah Nyi Karsih. Geus kitu mah manehna amitan. Sawios mobil mah dijaga ku abdi.
Pokna. Non pisan cep. Tembal Jaka kalayan Daria. Mitra kaum dangu, antar imah-imah nu paentep sora radio kadenge bangun patembalan, nu sejen ngengkeung goong degung, nu sejen tepak kendang jaipong, mani matak hayang ngengklak. Aya deui nu ngagembrung lagu Malayu meh hese ngadengikeunana nu pantes matuh dina cili sorangan. Persaingannya cek Suminar. Barang nepi ka imah Nyi Karsih sepi pisan. Taya sora radio nu kadenge di dinya mah. Basa diketrok teh pantona telila muka. Jaka hokeun barang nenjo nu muka panto kitu deui Suminar. Diwaaskeun nu muka panto teh awewe tengah tubuh. Bajuna ledrak banget na kumusut. Kumaha ilharna pembantu? Ari ieu mitra. Awewe saumur jeung Suminar. Gelis jeung bersih deui. Buukna ngarumbay, bangun dihaja sina nyarande dina tak-tak kencana. Taya salambar ge kawasna teh nu diantep ngarumbay dina tak-tak katuna. Kawas kakarak mandi da kaambung sengit keneh wadak jeung sengit sabun. Bade ka saha? Pokna alon. Bade ka Nyi Karsih, tembal Jaka. Semohon abdi. Lenyap hate Jaka ngalenyap. Beungeut nu bangun alum teh kawas nyobanyeun hiji imut. Imut pangbagea keur manehna duaan. Enak aya misteri naon deui wae atuh ieu teh. Awewe sakieu geulisna make bubujang di imah adiguna. Boa-boa dicarekan ku nyonya adiguna ge lantaran timburuan meureun. Atau memang kabeuki pagi diguna nu kieu teh, cek Jaka na jero hatena. Breh beungeut nyonya adiguna, breh beungeut biduri, breh beungeut kirana, jol deui beungeut Nyi Karsih. Najan beda sorotna, kabehanana mibanda kereutan anu sarua. Deket-deket kabeungeut Cucu Cahyati meureun mun penyanyi dangdut teh mah atawa Evita Mala. Mangga calik pokna alon. Jaka duaan dibagiakeun dina samak. Nu ngahaja diamparkeun kalawan 1000 pananya nyangkaruk dina jero dada Jaka dina mangsa harita. Peuting haneuteun keneh. Basa lanceuk Nyi Karsih datang marangan nemonan Jaka jeung Sumi. Bet beda ti adina. Jangkarsa ge kaasup kana golongan Jajaka Kasep. Suminar Noel kana ping-ping Jaka tangtu maksud nama hayang nyebutkeun Kasep meureun. Dupi Aden ti mana? Cek Karsa. Rada era parada disebut Aden ku papada budak ngora teh. Sumi keom. Tong nyebut Aden. Jaka we. Oh, sumun.
Asal rewas manawi bade aya keperyogian naon kersan rulumbangan ka dieu. Dupi kapungkur kantos damal di Paadiguna. Kulan Mohon kapungkur kantos damal di Paadiguna. saderek wartawan. Nah gitu. Upami leres wartawan abdi kalintang bingahna. Abdi teh aya maksad bade ka polisi. Nanging terang kedah kumaha ngawitanana abdi teh. Ngadenge pok-pok kanana anu samodel kitu. Kabeneran cek hate Jaka. Asa membok manggih gorowong. Aya jalan komo mentas. Asa keur lapar diasongan tumpang haneut. Piraku teh dirontok. Nu mawi maksad ka dieu teh. Hoyong terang aya naon di bumi Paadiguna teh. Tembal Jaka kalayan daria. Uning ati saha abdi duaan di dieu? Di Bison. Oh, dan alam Pokna terus tungkul. Leres alam teh teh damang sarap. Cek Sumi nyalang nanyana. oh salares nama henteu. Mung sakapeung sok janten eta teh. Upami seueur teuing mikir. Panginten anjeunna mah kaetang pangbageurna di bumi padi mah. Dupi nyikarsi naon margina dibenduan ku Ibu Adi. Nyaeta nasib pun adi nu awon. Cenah tarungkul ayeuna mah nu duaan teh. Nyikarsi katenjo ngadudutan samak nu parondok. Ari jangkarsa ngusap-ngusap leungeun kencana. Kuleungeun katuhuna. Jaka jeung Sumi kabawakeun pego kairid ku suasana nu sakitu bangun sedihna. Santa acan abdi ngawalar paterusan saderek, hoyong terang heula abdi ieu aya maksud naon maluruh kaayaan pun adi teh. Cek Karsa. Ngadenge kitu Jaka muji ku katalitianana, tuluy ngisan seetik diukna. Ari Sumi karasa milu ngadeuketan. Upami dipercanten mah pribados teh ngaraos hemeng ku pupusna kirana. Sanes bade maluruh mung panasaran. Beda aya pisanggem Bison. Mun alam teh upamikiran henteu nganggo mobil eta, saurna pasti moal cilaka. Tamun, sareng aya ka saura Nyonya Adiguna. Cenah basa miosna kirana teh siga nu selebor. Suminar milu mairan. Abdi kirang terang aya naon nu kajantenan dina diri enden enak. Mung salaku supir tangtos tapi abdi teh teu baha dipiwarang nganter anjeunna ka mamana we oge. Harita teh bisa mingguan deui ka pupus, enden enak sering pisan. Enden enak teh sering pisan angkat ka bumina Ganduri sareng bumina Den Garnida. Unggah mulih ti bumi eta kedah wae nangis. Malih hiji mangsa mah kinten 7 dinten deui ka pupus, nyuhunkeun dianteurna teh dugi ka rada wengi eta teh. Basa keluar ti bumi Den Garnida henteu teras miwarang mulih kalah ngajakan ka bumi anjeunna nu kapungkur. Abdi rewas pisan basa anjeunna ujung-ujung ngarangkul. Nangis dina kekepan abdi. Kenging sababaraha lami. Mung ngadeg-deg dugi kedah dikumahakeun ningali dunungan dugi ka hilap di temah wadi teh. Mohon duka kedah dikumahakeun ningali dunungan dugi ka hilap temah wadi samodel kitu. Ngagabrug supir nu hina sapertos abdi. Abdi lalaki normal. Sanos abdi sadar saha diri abdi lalaunan den enak teh dicalikeun dina kursi ku abdi teh. Karsa kunaon mung ditangkep saur enden ka abdi. Saur abdi teh sing emut enden sangem abdi teh. Kuring sadar ngarangkul maneh hayang nepikeun ieu hate anu nyeri. Ku teh sangka sagalana bakal kajadian kieu kitu walaran anjeunna.
Mohon tapi enden teh dunungan abdi saur abdi teh. Manya paungkungku sareng abdi nu hina. Hina keneh kuring sanggemna dibanding anjeun mah karsa. Anjeun mah puguh indung bapana, ari kuring saha? Ayeuna deui bet kuring nyieun dosa bakal ngagelarkeun anak nu bakal teu diaku ku bapana. Tah. Ngadong we eta abdi ngahuleng. Enden enak ngarangkulan deui malih ayeuna mah sasat mamatot abdi pikeun nangkep deui ka anjeunna. Atuh daek abdi sanajan bari ngadeg-deg oge leungeun abdi ngusapkeun rambutan nu lemes. Tos kitu enden enak nyarios deui saurna karsa beh nama jelema-jelema nu siga maneh nu luhur budi teh. Karsa saurna kuring ayeuna keur kakandungan ti Garnida embungeun ngaku Garnida embungeun ngawin kuring lantaran kuring teh anak jadah, anak tepuguh bapakna. Cai atuh Karsi. Ceuk Karsa ka adina. Manehna ngarenghap. Jaka beuki pogot bet asa beuki loba tatarucingan di imah agreng teh. Ari Sumi mani beuki jero neuteup nu ngadongeng. Teras kumaha kirana teh? Tanya Jaka deui kalayan Daria. Katuh, sok-sok. Bari ngaleut. Sabios tong repot. Cek Sumi bari imut. Kalawan kalintang hesena abdi hasil ngolon den ena sangkan enggal mulih. Mulih nage alim calik dipangker eta teh. Angger gigireun abdi dipayun bari ngalende sagala. Siga nu alim pisah sareng abdi teh. Atuh tangtos we abdi terisi sieun ka pandak juragan tada teuing benduna anjeunna. Ari Karsi kunaon make dicarekan ku Nyonya Adi? Sarengan kajantenan eta. Nembe pisan abdi ngajajabkeun den ena Karsi ngagoak di kamarna. Ku abdi disampeurkeun. Ari tos ditalek sakitu lamina manehna pupulih cenah nuju ka kandungan. Tangtos we abdi teh ambek. Lanceuk mana nu tambek? Pun adi digulik sek. Tetela nu ngaboboranana nu ngabobotanana teh anu ngahamilanana maksud teh. Semohon. Juragan Adi, Saha? Juragan Adi mangga emut. Jalmi anu sakitu dihormatna ku abdi teh ngalakukeun padahal anu sakitu hinana. Astagfirullahaladzim. Laras eta teh putra nama ku abdi dijaga siang wengi nya den anitea wengi hari teh mun abdi niat mah den ena teh tos pasrah pisan ka abdi teh nanging abdi gaduh keneh iman gaduh keneh wiwah sareng harga diri. Terus kumaha tos kitu? Basa enjingna abdi teras nyuhunkeun pertanggung jawab ka Juragan Adi. Kumaha? Mohon enjingna abdi nyuhunkeun pertanggungan jawab ka Juragan Adi. Terus kumaha? Anjeunna bendu. Kalah miceun salasa. Komo saparantos Juragan istri uningaeun mah. Beuki-beuki benduna teh. Pajar teh da Juragan Adi mah tos diparios ku dokter. Moal tiasaeun kagungan putra saurna.
atuh teras dipatotoskeun Dan Alam disawur pedah anjeunna kantos bade merkosan Den Ena. Tapi Den Alam kalah malik nuding sawurna nyaksian pun Adi nuju munggaran diperkosa. Sawurna nyaksian pun Adi mun ieu Karsi munggaran diperkosa di kamar mandi ku juragan Adi Guna. Astagfirullahaladzim. Seminar istighbar. Oh jadi harita teh Den Alam disawur dituduh anu ngalakukeun ngarogahala Karsi. Sumuhun disawur pedah anjeunna kan tos bade merkosan Den Ena. Tapi Den Alam kalah malik nuding ka bapana teh sawurna nyaksian pun Adi nuju munggaran diperkosa di kamar mandi ku juragan Adi Guna. Astagfirullahaladzim. Bulu punduk jaka asa ting sariak. Breh pa Adi Guna nu somea nu balabah hade ka wartawan. Bray antayan berita nu ngawawarkeun sumbanganana. Boh ka panti-panti sosial, boh ka masjid-masjid. Saterasna kumaha? Abdi ambek malih teras ngagulik sek nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ngandungna pun Adi. Anjeunna kalah nyingsieunan ngasongkeun Mang Gopur, ngasongkeun tukang kebon sareng tukang ngurus herder kagungan padi. Abdi sieun pun Adi kalah dirogahala. Kaayaan bekiriweuh basa juragan istri jantan bendu. Ambek-ambekan segala dibantingkeun dipepeuskeun. Ngaraos timbul pun Adi dirungrum ku cerogena panginten. Da tidinya mah abdi duaan diusir. Bari teu kabujang di pasian artos. Harita saur juragan anterkeun pun Adi ka lembur. Abdi wangsul deui pikeun ngabantun artos gaji sareng pesangon duaan. Kalayan ancaman eta teh. Wani-wani nuduh kurang ajar bade diwartosan ka polisi saurna. Nanging basa mobil bade dianggo ku abdi nganterkeun pun Adi ka lembur, jol Den Ena. Bangun kirang kulem tapi bendu. Ngajawang abdi tina setir mobil, halikarsa saurna. Aing rek nyusul Garnida, jalema leutik burih, teu wani nyang hareupan kanyataan. Enden sangam abdi mobilna bade dianggo ku abdi, ceuk aing halik-halik. Saurna, katinggal ku abdi. Mobil gagaleongan waktu seninggalkeun buruan oge. Hawar-hawar kadang anjeunna ngogorowo karsa saurna nanging henteu kasusul. Sanos abdi lumpat satakerna oge. Maksad ngudag Den Ena nu bangun parantos selebor. Heureut sawatra lami jol tukang roko mupulihkeun. Den Ena geubis ka jungkrang. Nuju batu riweuh abdi ngajawang pun Adi kapegat ku Den Alam. Anjeunna nu miwarang abdi nyiruruk dipun lanceuk heula. Saur nangke mun anjeunna tiasa keluar bade masihan ongkos ka abdi. Cekar sangarenghap. Telila kurunyung nying Karsi mawa opieun. Kakarak ayeuna mah tetela. Enyaan awakna keur ngabeukahan. Sinar kagelisanana mani mancur. Sanajan ukur katojo ku listrik. Nu henteu sabaraha caang.
Maksud karsa rek kumaha? Tanya Jaka sanggeus ngauleung sajongjongan. Abdi tetep pada nyuhunkeun tanggung jawab ke juragan Adiguna. Margi pun Adi diguna sika kahormatanana. Lanceuk mana anu bade nampi? Semua. Anjeunna ge terangeun yen abdi apal pisan kana sagala kapalsuanana. Uninga naon margina anjeunna sok sering wakaf masjid. Oh, kumaha teh? Dina hiji obrolan abdi kantos ngadangu yen anjeunna ngadamelan masjid teh pikeun kapercantenan ti pamarentah eta teh. Ngaraseur tender ka anjeunna. Tangtos we ningali sakitu balabah nama moal aya nu nyangka yen anjeunna teh kalabat ka anggota penyelundup mobil, agen narkotika sareng tukang ical galeuh istri. Emangnya cek Jaka jeung Sumi duaan meh bareng. Abdi sanggem ngabuktoskeun, sanggem. Margi abdi sering dipiwarang motokopi serat-seratna. Ngahaja motokopi sok di langkungan hiji. Eta margina anjeunna nyanggem pikeun tanggung jawab kana kahirupan pun Adi sareng budakna. Margi anjeunna sieun kaboker sagala rusiahna. Salian ti abdi dan alam nusok nyaksian babantenan anjeunna sareng konco-koncona teh. Kumaha? Mun salian ti abdi dan alam tah nusok nyaksian babantenan anjeunna sareng konco-koncona. Oh, berarti apa atuh dan alam oge nya? Kumargi kitu dan alam sok keugeuh disebut teh hideng. Sarta teu boleh dikerem. Panginten bilih kabongkal sagala rusiana. Ah, ari kirana terangeun. Kulan Mohon kirana terangeun yen dirina lain anak Adiguna. kumaha Kang? Sumun maksud teh kirana terangeun yen dirina lain anak Adiguna. Parantos ayeuna mah da basa enjingna nyuhuk abdi teh di kamarna satacan kecelakaan harita anjeunna pasrah lillah. Maksud teh pasarilah kumaha? Sumun bade dikukumaha oge ku abdi tos pasrah malah teu di baju-baju acan Kang. Sataranjang di kamarna saurna tewasa pikeun nyanggem ka Aden Garnida yen anjeunna teh nyaan sanes putra Pa Adiguna karsa daek ngawin kuring cenah. Oh, Abdi henteu tiasa nyanggemna naon. Abdi ukur supir. Tapi abdi gaduh harga diri. Mun enden ena resmi ka cinta abdi sanes panglumpatan abdi bakal nampi utun inji dina kandungan anak. Bade di aku pun anak ku abdi mah. Hanjakal enden ena nyarios kitu dina kayan anjeunna poekeun. Abdi laki normal tuluy lagasan. Teu sanggem ningali kayan enden ena harita nu mawi abdi ngabeng beos weh. Geuleuh anjeun teh karsa ka diri kuring karsa saurna. Teu pisan-pisan den cek abdi teh. Nah atuh teh ninggalkeun sok atuh diraksukan heula saur abdi teh engke abdi ka dinya deui saur abdi. Tapi abdi henteu wantun lebet ka kamarna deui. Inggis iman abdi rapuh. Ngan enjing pagetona anjeunna sok hoyong dihuapan bae ku abdi teh lamun tuang teh. Dugi ka hiji mangsa mah nuju anjeunna ngalendean juragan Adi lebet ka kamar. Anjeunna bendu pisan nunjuk abdi sanes deui. Abdi teuneng. Den enang haja ditangkep. Kagok ku abdi dihajakeun sakantenan abdi ge nunjuk ka anjeunna. Malikan katugenahan abdi harita juragan Adi nyanggemkeun bade masian panggentosan. Nanggung kahirupan pun Adi sanaos ngangkeun mah henteu karogah pun Adi teh. Terus terang dinten panutup abdi ninggal enden enak gagaleongan tos aya rasa deudeuh dina diri abdi teh sanaos kedah ngaku anak nu sanes hasil gawe abdi ridho abdi deudeuh dudungan anu ti zaman SMP keneh ku abdi dianter ka mamana wae ayeuna parang kenging musibah bet nyuhunkeun tulungan ka abdi pira ku moal ditulungan. Jaka kagegas ku kasatiaan supir kirana. Tapi Sumi mah henteu bangun sedih-sedihun. Cicing wemeh nama antang ngagayam kiripik sampe. Irah bade kalembur cek Jaka tumanya kalayan daria. Panginten saparantos beres abdi balitungan sareng juragan. Aya maksud pupulih ka polisi nanging kedah kumaha carana abdi teterang inggis malindes ka abdi sorangan. Nuhun pamisa dareker sanulungan mah. Kapungkur sakola ti mana? SMA. Mung teu kaleresan keng padamelan anu pantes. Sumi ngadelek wartawati Celembeng teh kawas dipaku henteu cacarita. Buah-buah kataji kuno kasep. Heug lulusan SMA sarowe jeung Jaka
ngan beda mimilikan. Ayeuna mah kieu we. Abdi sanggem nyarengan saderek karsa lapor ka polisi. Saparantos abdi kenging keterangan ti Garnida heula nya. Manawi uning di mana alamatna? Rupina mah kedah sareng abdi, ngan abdi moal terang-terangan bilih kapendak ku juragan Adi sasarengan sareng wartawan bahaya abdi. Kumaha upami enjing wengi wae ka dieu. Mangga atuh, tembal Jaka. Mitra kaum dangu. Geus kitu mah dua anak amitan bari mawa kayakinan yen nyaan maotna kirana teh meunang haja aya nu ngarencanakeun bahaya cek Jaka bisa kena pasal pembunuhan berencana. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Basa balik ti imah karsa peuting geus mimiti karsa tiris jeung tiiseun. Buah-buah si karsa nu maehan kirana teh. Cek Suminar, emanya? Nah make emanya. Kapan cek manehna 2 poe noron kirana sok hayang dihuapan wae ku manehna. Teu mustahil diasupan obat tidur cai inuman kirana teh. Lantaran maehna dendam. Adina direunahan ku bapa kirana. Boh maksudna mah manehna ge rek malas ngarogahala kirana. Tapi teu diduga kirana indit bari ambek terus cilaka. Emanya jelema sakitu jujurna ah. Nanaonan make rek lapor ka polisi sagala atuh. Mun nya maehan nu maehan mah. Nanaonan make rek ngalaporkeun kajahatan juraganana deui. Dendam. Teh gunana manehna maehan kirana ah. Buah manehna sanyana nu hayang ka kirana teh. Dongeng mah bisa we diputar balikeun. Manehna lulusan SMA lain jelema bodoh. Tur tileutik marangan kirana piraku teh hayang-hayangeun acan maka kirana. Asa teh cupat jahat sung. Karsa mah sakitu kasepna sakitu someana asa teu percaya mun wani ngalakukeun kitu. Ari guna aya kitu cupat tukang ngahakan parawan. Ditanya samodel gitu Jaka tenembalan. Mobil direm ngadadak, bas aya truk ngangkut meri ngaliwat. Wates kota Bandung geus kaliwatan, tapi tarucing imah agreng tungtung Bandung kalah beki matak baluang. Basa isukna disamper kasampak karsa keur salat maghrib. Nu ceuk kayakinan Sumi maehan kirana sacara teu langsung. Manya aya santri kitu peta. Disebut santri teh bane salat maghrib. Can bisa ngajamin. Tapi Jaka rada condong ka Nyonya Adiguna nu mere obat bius ka kirana teh. Lantaran petepung panungtungan mah jeung Nyonya Adi basa harita kirana ambek nyarekan lak-lak dasar bisa wae diasongan cai anu memang geus dieusian obat tidur. Ari reaksi obat tidur paling sakedeung ge 15 menitan cukup pikeun kirana neng terewelang nyarekan indung kukutna. Tina hal eta kunaon henteu ngebejaan ti anggalna ka manehna yen sanyana manehna teh lain anak Adiguna pituin nu mantak neng terewelang oge. Mitra kaum dangu. Basa isukna disamper kasampak karsa keur salat maghrib. Nu ceuk kayakinan Sumi maehan kirana secara tidak langsung.
Manya aya santri kitu petah. Disebut santri teh bane salat maghrib, tapi can bisa ngajamin. Parandene kitu Jaka rada condong ka Nyonya Adiguna nu mere obat bius ka kirana teh. Lantaran patepung panungtungan mah jeung Nyonya Adiguna. Basa harita kirana ambek nyarekan lak-lak dasar, bisa wae diasongan cai heula anu memang geus dieusian ku obat tidur. Reaksi obat tidur paling sagedeng ge 15 menit. Cukup pikeun kirana neng terewelang nyarekan indung kukutna. Nanyakeun kunaon, henteu ngabejaan ti anggalna ka manehna, yen sanyana manehna teh lain anak Adiguna pituin. Antos sakedap. Cek Nyi Karsi, beuki geulis ka teh Nyonya Nyi Karsi teh peuting eta mah. Bajuna pulas pucuk cau asa nambahan hibar kana beungeutna. Dedeh teuing mojang sakitu suci na kudu beunang ku lalaki buaya kawas Adiguna. Terila Karsa keluar bari jeung disarung keneh. Sumi ayeuna manu ngabalius teh. Nejo beungeut bersih Karsa keluar ti tempat salat. Teuing kunaon? Teuing ngabalius nejo ka kasepan Karsa, teuing eraeun pedah nuduh Karsa nu mehan kirana. Sabot Jaka ngadahar susuguh nu diasongkeun ku Nyi Karsi. Karsa pamitan rek salin di kamarna. Celila keluar deui geus ganti baju, make jin jeung t-shirt pulas beureum salem. Boro-boro awewe. Dalah Jaka oge kataji kujang Karsa teh sanajan pangkat nangan saukur supir. Sumi, di kantor urang aya lowongan. Cek Jaka setengah ngaharewos ka Sumi sangkan teu kadenge ku jenisna. Asa aya di tata usaha. Lebar. Lebarnya Lebar kunaon? kasep-kasep sih jadi supir terus. Teuing ah. Masih keneh nuduh maena nu mayan kirana. Teuing ah. Ganteng mana jeung Jaka? Teuing ah. Partawati geulis teh nyiwit kana puhu leungeun Jaka bari keom. Celila ting kurunyung lalaki jeung awewe lancek-lancek Nyi Karsi. Sungsong sasalaman. Geus kitu mah Jaka, Karsa jeung Sumi leos arindit. Mitra kaum dangu. Di satengahing perjalanan Jaka diuk teh angger duaan jeung Suminar. Ari Karsa di tukang, manehna nu jadi tuduh jalan ka imah Garnida. Karsa, Kumaha Kang? kunaon Garnida teh make pasea jeung kirana? Sanggem den ena mah margi Garnida teh milari alasan. Hah? Milari alasan. Milali alasan? Mohon. Sangkan tiasa putus sareng den ena. Padahal den ena tos kakandungan. Garnida nu ngawartosan ge Garnida. Yen salaresna den ena teh sanes putra pituin juragan. Oh, terus. Sanajan sanes mangrupi tuduhan ukur patarosan, nya patarosan ieu pisan anu dipilari ku den ena nya henteu. Oh, ari biduri nyan eta teh bibina kirana. Kar duka tah. Laras henteu nama ngan abdi asa kidang percanten ningal sadidin teu mah. Nah gitu. Sun eta we da juragan teh sering mondok moek di dinya. Hah? Sering monok moek di dinya? Di mah biduri? Sumuhun sering mondok moek di dinya. Upami parang pasea sareng juragan istri, kadinya lumpatna teh. Ah. Den ena ge sigana mau ningaeun sareng yakin sanes putra pituin juragan teh ti anjeunna. Oh, ti biduri. Mohon panginten tapi duka. Atau jadi istri simpenannya. Cek Suminar. Sumuhun gitu istilah nama panginten. Tembal Karsa. Eleuh, waktosna mitra. Kabujang seep. Cag urang tenden heula dihandeleum hieum, geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang, gesan alaeun paranti cokot bawaeun.
dituruban kumandepun di wadahan Cupo Manik Astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.